Assalamualaikum sahabat ngopi. Pas Kangjeng Nabi 25 tahun, Kangjeng Nabi dititah dagang jeung Maisarah ka Syria. Maisarah eta adalah anak Siti Khadijah, anak angkat. Berangkatlah dagang ngadagangkeun anu Siti Khadijah. Masya Allah karim, eta dagang reap-reap baik. Begitu ditawarkan dibeli, ditawarkan dibeli, ditawarkan dibeli, kasimpulanana mun urang kuari perbandinganana samiliareun balik jadi 10 miliar. Pan jauh jeung Haji Pendi. Haji Pendi mah barang satrep teu dibayar. Datang ka kuari ditipuan bae. Ya meureunanan kudu inget ka sorangan, jabaheulana ge sering nipu. Kadir bagian. Nah, balik dagang teh simpulna bae panjang lamun dicaritakeun perjalanan mah ieu moal anggeus ieu di urang muludan sabaraha deui. 2 deuk moal anggeus. Geus dicekcok ieu mah. Perjalanan Masya Allah loba keanehan-keanehan. Lantaran Kangjeng Nabi mah selama di perjalanan ditiungan ku mega, teu pernah kasorot ku panon poe. Tah eta Maisarah ge di jalan Teheran lantaran iis bareng jeung Kangjeng Nabi mah. Datang ke Suriah dagang sakitu hebatna, loba laku kabeh. Balik disingkat bae barang balik, lapor ka Siti Khadijah. Masya Allah, saumur-umur dagang can nyorang boga kauntungan model kosli. Menang 2 bulan ti harita Siti Khadijah rada aya trisno. De trisno bae mah engol res bae mah de trisno sebab nu nyin lamari ka Rusdi trisno ngaranna. Jadi cek Siti Khadijah kahiji awewe ngaranna Asia, coba bejakeun ka Muhammad aya minat kawin dah henteu. Jadi awewe anu terkaya, bangsawan, kemudian gelis, pinter, aya kabeh di Siti Khadijah ngan umur 40 tahun. Tapi umur 40 tahun mun dideuleukeun dibandingkeun jeung umur 20 tahun nu aya di pondok masih kene gresan eta. Beda ieu mah. 40 tahun tapi kadeuleuna ngora. Di pondok mah 20 tahun kos dini-dini. Masya Allah, Khadijah ngaranna. Wih, pohara. Di urang mah ngaranna Biijah. Sabagus-bagus Khadijah jadi Biijah. Ya Allah. Siti Khadijah menawarkan diri melalui Siti Asia. Ditaros Asia Muhammad. Ieu mah caritana terang-terangan baik, geus aya minat encan rarabi. Cek Kangjeng Nabi teh atuh saha nu teu minat, saha awewena nu hayangeun ka kaula. Tawadu Kangjeng Nabi mah kasep aya di Kangjeng, gagah aya di Kangjeng, pinter aya di Kangjeng, tapi tawadu saha nu daekeun ka kula. Aya Haji Masuri mah berko. Gilanya nama atuh. Atuh jelema teu daekeun dipaksa ku nya. Nah, henteu ieu mah cek Siti Asia besideuk bina aya awewe nu nikah hayang. Aduh cak Kangjeng Nabi, ulah mah jelema susah. Jang naon atuh make naon pameulina. Hanya deui ke aya awewena saha. Ieu mah terus terang bae. Bos mana? Bos anu urang ngadagangkeun barang teh ya.
iyane Khadijah Siti Khadijah Masya Allah kek Kangjeng kula mikir heula maksud Kangjeng mah mikir ge lain samikir-mikirna aya ridho eueuh ti Gusti Allah jeung kahareupna ieu kumaha lain padu kaya beunghar bangsawan pinter geulis tetapi kahareupna ieu pikumahaeun izin teu Gusti Allah padahal encan aya syariat tapi Kangjeng mah geus langsung ka Gusti Allah pan anu bakal mawa syariat bagi Kangjeng jadinya langsung Kangjeng tadarru ka Gusti Allah ternyata Allah ngizinan justru nu bakal mawa keutamaan kecerdasan kalangsungan agama iyalah bakal nu ngebantu luar biasa dakwah teh Khadijah langsung Kangjeng Nabi mere respon cek Kangjeng Nabi atuh lamun manehanana daekeun maka simkuring atuh simkuring mah insyaallah ngan saki ayang bedakeun ka Siti Khadijah cek Siti Khadijah lamun daek mas kawinan dek dikiriman ti kula ka ditu boh mun aya awewe kitu Haji Masuri ge daek atuh dikiriman mah awewe nu nawarkeun diri ajujang ngamas kawinan segala rupa biaya-biaya didikeun dikirim ti awewe hi atuh Haji Masuri ge rus didaekeun ngan saha awewe na daekeun ka nyana moal daekeun boro-boro ti awewe ka nyana nyana ge ka awewe geus armungeun dibalik aku Haji Pendi aduh ya Allah lamun nyahuan jeroda Masya Allah lanap tah sakasimpulan lama langsung Kangjeng Nabi bebeja ka Abi Thalib nu jadi paman nu ngurusan Kangjeng Abi Thalib langsung ada tangan keluarga Siti Khadijah kasimpulanana disingkat baik lamar melamar terjadi akhirnya terjadilah pertikahan Kangjeng umur 25 tahun Siti Khadijah umur 40 tahun tapi lamun ngaredeng Siti Khadijah jadi umur 20 tahun masih keneh ngoraan Siti Khadijah iyalah keistimewaan Siti Khadijah kawin bahasa kawina khutbahna luar biasa panjang ngan tekudu dibacakeun khutbahna pohara jasa istimewa bahasa urang mah kula muji ka Gusti Allah anu ngajadikeun keturunan Muhammad ti turunan Ibrahim anu ngajadikeun Muhammad tina tatanduran Ismail anu ngajadikeun Muhammad tina naon kitu ngaranna tihang-tihang luhur anu istimewa lamun dipandang tina segi dunia eueuh nanaonan Muhammad mah tetapi pandangan tina dunia adalah zillun zailun hanya kalangkang anu bakal leungit hailun anu bakal ngahalangan tetapi Muhammad teu pernah ngabanggakeun dunia kula sebagai mamangna geus nyahoti leuletik eueuh bae terbersit kebanggaan terhadap dunia pandangan Muhammad pandanganna pandangan bersatu kemajuan untuk dunia jeung akhirat iyalah saat ieu Muhammad ngalamar ka hiji wanita anu kaya raya anu pinter bangsawan tur geulisna tenar di mana-mana kula nyaho cik Abi Thalib nu ngalamar lain hiji dua setelah wafat suamina tetapi Khadijah teu pernah narima ternyata horeng geus aya titis tulis di azali Gusti anu masti horeng ieu Khadijah nu bangsawan pinter tur anu cantik bakal dipinang ku Allah kaula nu ngaran Muhammad saat ieulah urang tikahkeun Allah kaula nu ngaran Muhammad ka Khadijah langsung ditikahkeun dengan mas kawin 400 dinar 400 dinar lamun diduitkeun kira-kira 20 ontaeun 20 onta lamun onta hijina 20 juta kali 20 onta seberapa cepetan atuh hitungna emang pengen dagang gelo jasa
teu bisa ngitung aing mah dibabawa ge heran. Masya Allah tuh kan hiji onta 20 juta sedangkan 20 onta berarti sebenarnya 2 kali 2 opat tahun eta lu bener ya. Di samping eta nu sejen-sejen ada dikiriman ti Siti Khadijah ka Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Tetapi Kangjeng Nabi ge henteu cicing nu ngaran pamana Abu Thalib nyadiakeun jang walimahanana onta kemudian bubuahan dan lain sebagainya. Alhasil saling ngarayakeunana dina walimah. Terjadilah perkawinan. Masya Allah karim. Umur 25 tahun hasil anak Kangjeng Nabi perkawinan ti Siti Khadijah ialah nomor kahiji nu ngaran Qasim. Manta Kangjeng Nabi kunyahna Abul Qasim maot keur leutikna. Nomor kedua Abdullah dengan julukan Thayyib. Maka Kangjeng Nabi sok disebut Thayyib. Thayyib teh bagus atawa senyit. Maot leutikna. Nomor katiluna Siti Ruqayyah, nomor kaopatna Siti Zainab, nomor kalima Ummu Kulsum, nomor kagenepna Siti Fatimah. Etalah putra putri Kangjeng Nabi. Terus Kangjeng Nabi ngalaksanakeun rumah tangga. Datang ke umur 30 tahun lahirlah Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali mah Kangjeng geus umur 30 tahun karak lahir. Kangjeng Nabi umur 2 tahun lahir Abu Bakar, Kangjeng Nabi umur 13 tahun lahir Sayyidina Umar, Kangjeng Nabi umur 30 tahun lahirlah Sayyidina Ali. Gancang caritana datanglah Kangjeng Nabi ke umur 38 tahun dicekcok bae mah tamat. Babi 2 kali deui kan berarti orang. Datang ke umur 38 tahun Kangjeng Nabi geus mulai irhas, dibere irhas. Irhas eta pendahuluan wahyu. Titinggalian Kangjeng Nabi kadang-kadang model. Ieu disingkapkeun ku Gusti Allah plak. Di luar ieu di balik ieu aya nu katingali model. Masya Allah karim. Kangjeng Nabi kaget. Cahaya-cahaya ieu teh disingkapkeun kos disingkapkeun sarung mah kitu. Di balik ieu teh aya cahaya-cahaya. Kangjeng Nabi kaget narana irhas diberi keanehan memeh diangkat jadi rasul. Keueuh deui ke Kangjeng Nabi isukna leumpang batu-batu salam ka Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Encan ya Rasulullah ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum batu ngaromong kayu-kayu. Kangjeng Nabi geus kikieu. Kangjeng Nabi kadi aneh. Masya Allah. Kangjeng Nabi aya kos kieu. Etalah umur 38 tahun kejadian model kitu. Kapanggihlah Kangjeng Nabi jeung makhluk-makhluk anu aneh. Katingali ku Kangjeng Nabi jin-jin. Ya Allah, ya ditanya ku Kangjeng Nabi. Tah, Kangjeng Nabi. Suara-suara malaikat geus mulai kadenge ku Kangjeng Nabi umur 38 tahun. Pernah Kangjeng Nabi umur 38 tahun dahar sanggeus dahar aya hiji jelema ngadaharna make kenca bae. Cek Kangjeng Nabi kul biyaminik daharna make katuhu. Cek eta lalaki la astati urang mah tilok make katuhu teu bisa teu kuat. Allahumma mastaton. Cek Kangjeng Nabi, ya Allah muga ulah dikuatkeun. Eta nyana geus teu bisa ngangkat duke encak ieu bae. Dan saukur sakitu da ku Kangjeng Nabi, mudah-mudahan maneh geus teu bisa kuat atuh. Geus we dikisah kieu dahar teh barang daharna teh teu kuateun make kenca. Katuhu teu digunakeun kenca teu kuateun. Kaget itu mah sapoe, 2 poe, 3 poe. Aya kesulitan, keluargana kabeh demo ka Kangjeng Nabi. Ya gara-gara naon ieu?
bisa jadi kos kieu ieu anak kula cek Kangjeng Nabi aya barang dahar make katuhu kula make kenca ieu jangan make kenca padahal katuhu bisa nyana ngomong teu bisa kula didoakeun mudah-mudahan si ulah bisa atuh geus we teu bisa. Nah etalah irhas Kangjeng Nabi kakarak umur 38 tahun can dibere wahyu geus sakecap nyata. Ilah Kangjeng Nabi keistimewaanana sieun kabeh umur 39 tahun ketika Kangjeng Nabi disuguhan dahar di imah salah seorang Arab. Begitu Kangjeng Nabi dahar ieu daging ngomong ieu roti ngomong cak daging kula ulah didahar lantaran kula ieu daging embe nanang maling ngomong. Tapi lamun karus biarin dapat nolong juga, yang penting mah udah idem aja. Kurang bagus kayak orang maling terus baik. Kanjeng Nabi mah iya kari begitu dek minum cai ngomong kula diinum Muhammad kula lantaran kula iya cai menang jual beli tidak riba teu bagus menurut cek agama Islam encan aya syariat tapi geus ngomong umur 39 tahun loba hal-hal kejadian anu aneh irhas ngaranna meme diangkat jadi Rasul umur 40 tahun Kangjeng Nabi tegas dibere semacam kos kadar itu nebak lain coba tebak-tebak dibere jauh bae ka karakter jelema karakter batu karakter hewan ngobrol jeung onta Kangjeng Nabi mah tepak ku Kangjeng Nabi onta ai maneh kunaon ieu kuru amat beuh Muhammad deuk kumaha teu kuruna digawe terus bae parab kurang ieu kula ieu nu saha maneh tuh kula dunungan kula ieu mah kula mah kajen gugoma ge moal boga daging onta bae kurang urus ku salakina kurang daging atuh kumaha pamajikan kurang urus ku salaki tinggal tulang tah udah sok seri bae sia tuh urusan pamajikan mantak seminggu sekali belikan daging pemajikan seminggu sekali bandeng minggu sekali sate lintuh pemajikan mantak pemajikan Rusdi masakin rasa tengah lintuh teh. Nah urusan Kangjeng Nabi diajak ngobrol onta Masya Allah bisa ngobrol jeung onta satu ketika encan diangkat jadi Rasul aya mau liwat Kangjeng Nabi digerokeun ya mau ka dieu depak mau dihareupeun Kangjeng Nabi maneh ieu lelempangan ti leuweung ka lembur aya naon waduh di leuweung geus urang dahareun kulantaran kitu kula ayeuna ka lembur deuk neangan dahareun cek Kangjeng Nabi mau kudu di tempatna masing-masing maneh di leuweung kula sok ka lembur urang lembur ge kula sok ka leuweung satempatna geus diatur ku Kangjeng Nabi jeung naung Kangjeng Nabi ngobrol jeung onta Kangjeng Nabi ngobrol batu uluk salam ka Kangjeng Nabi tangkal kayu kitu keneh dedeleuan sing grenyai di balik dunia nu ieu dedeleuan Kangjeng Nabi jeung malaikat suara malaikat geus kadenge umur 39 tahun Kangjeng Nabi geus teu dibere resep sama sakali ngariung-riung jeung makhluk mulailah Kangjeng Nabi ka Jabal Nur tidinyalah Kangjeng Nabi nyepi ibadah ka Gusti Allah sorangan terus we bolak-balik ke saminggu di luhur gunung ke turu ke 20 poe di luhur gunung ke turu pamajikanana Surti nu ngaran Siti Khadijah boga salaki teh lain deui seakan-akan aya nu mamawa salaki teh mengenal dunia di luar perkenalan nu kakanyahoan ku kaula cek Siti Khadijah biasana nu kos kieu mah diangkat jadi jelema anu luar biasa cek Siti Khadijah pengalaman kaula pembacaan dina Taurat dina Injil asana kajen ku kumaha bakal diangkat jadi nabi jadi rasul geus aya pirasat Siti Khadijah etalah kecerdasan etalah keistimewaan Siti Khadijah Kangjeng Nabi terus di luhur gunung sorangan
gunung teu pernah dicabah ku jelema, dijamah ku jelema, can pernah ditayakan ku jelema. Kanjeng Nabi cicing di luhur gunung sorangan. Bayangkeun zamanna zaman harita ieu mah tita tahajud di jero kamar sorangan, tatangga aya nu maot tadi beurang tetep bae mending ngajeun pamajikan kieu bae. Kunaon ieu cek pamajikan? Sok ngomong. Kan lain tahajud, ulah ngomong. Bisi hari riwa. Dek Allah sieun kari riwa. Masya Allah. Tailah Kanjeng Nabi. Umur 40 tahun Kanjeng Nabi langsung didatangan ku malaikat Jibril alaihissalam di gunung sorang. Cek malaikat Jibril, iqra ya Muhammad. Ma ana biqari. Baca Muhammad. Kalau batu bisa baca. Iqra ya Muhammad. Baca. Ma ana biqari. Iqra. Baca. Ma ana biqari. Tangkep ku malaikat Jibril. Langsung dibacakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ku Kanjeng Nabi dibaca, malaikat Jibril langsung naik ke rusa. Kanjeng Nabi terus turun ke handap, mari kidir ningali kejadian model kos gitu. Langsung netrok Imah Khadijah. Cek Kanjeng Nabi, dasiruni ya Khadijah, dasiruni. Simbutan disimbutan ku Siti Khadijah. Beres isuk-isuk ditanya, aya naon emang? Tak pamajikan ngeunaheun kos kitu mah nanya ka saraki. Masya Allah. Tuh nya maju nyari katakeun sorangan bae. Ulah tuh. Aya naon teh nanya pamajikan emang aya naon ka? Kan ngeunaheun ka urangna jembar. Atuh nikmat perasaan coba cidiuk di sisi rada ka tukang saeutik bari nyekel ka dieu kana pundak Siti Khadijah. Masya Allah, bayangkeun romantis. Ya Allah ya Allah. Iya Pak, iya Bapak lain dari mana baik? Batur balik bentuk balik atuh. Itu cong ngantu bae ka mata. Sia tapi lain urang Cilawur pondok. Pondok Cilawur momoa sopan kabeh ge. Tadi make kokoprak. Heuh. Cilawur. Itu Siti Khadijah calik belah dia. Kemudian ieuna ka pundak Kangjeng bari naros aya naon kakak? Kajadian naon? Dicaritakeun sakumaha tadi. Ucapan-ucapan malaikat Jibril alaihissalam. Oh, tama lain sambarangan ieu. Urang boga tanyaeun ka ditu di benak hati Khadijah. Beuh, ieu lain sambarangan. Kos ieu adalah nu pernah terjadi para rasul-rasul nu baraheula. Bangga Siti Khadijah. Masya Allah karim. Nah, kesimpulan nama Kanjeng Nabi diangkat jadi rasul umur 40 tahun. Datang wahyu malaikat Jibril, maka nu pangheulana iman adalah pamajikanana ka Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Bejakeun ka Abu Bakar Siddiq. Sidina Abu Bakar Siddiq pangheulana iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Bejakeun ka Sidina Ali anak muda, lamun Kanjeng Nabi umur 30 tahun kakarak lahir Sidina Ali diangkat jadi rasul umur 40 tahun. Berarti umur Sidina Ali waktu Kanjeng Nabi diangkat jadi rasul seberapa tahun? 10 tahun. Geus langsung Sidina Ali menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Etalah jelema-jelema anu imana tanpa aya pertimbangan nanaon. Mentak ketika Siti Aisyah garwa Kanjeng Nabi anu setelah Siti Khadijah maot, Kanjeng Nabi nikah ke Siti Saudah dan lain-lain sebagainya, diantaranya Siti Aisyah kan bakal diceritakan tahun-tahunna. Tak iya Siti Aisyah teh kan bingung, unggal-unggal ngomongna Khadijah, baca Siti Aisyah. Kudung-kudung Khadijah, Khadijah, ye Aisyah ye. Awewe mah pan kos kitu awewe mah.
Khadijah deh sebenarnya ini Kangjeng Nabi marah. Kula sok nyebutkan ini ka Khadijah. Kula berjuang hartana dibeakeun kabeh, kajen dibeakeun kabeh ge rela. Wanita nu pertama asup Islam saat batur teu nyahoeun ka agama, Khadijah nu pangheulana iman ka kaula. Kula dakwah, setiap dakwah kudu memerlukan biaya, hartana dipersilahkan. Wanita anu mempersilahkan harta untuk dakwah Khadijah. Ketika manusia-manusia mencekam di Mekah, kakaula terus endek ngaharu biru, tetapi Siti Khadijah anu nang tangan ka bangsawan-bangsawan Mekah, wanita pertama anu nang tangan ka jelema-jelema anu aya di Mekah, Khadijah. Kemudian Siti Khadijah mah hiji-hijina wanita anu memberikan turunan ka kaula. Eueuh deui ti wanita nu lain memberikan turunan termasuk ti anjeun. Iyalah wanita anu memberikan keturunan adalah Khadijah. Oh, Kangjeng Nabi terus caritakeun keistimewaan Siti Khadijah. Kakarang Siti Aisyah hampura tuan. Ulah lain naon cenah itu mah atuh itu bae Khadijah deui. Kos kitu cemburu. Badak awewe mah cemburuan. Sakitu ge geus maot Siti Khadijah komomun encan bawa cenah moal tama nyontoan doang. Moal Siti Aisyah mah lantaran Siti Aisyah mah cerdas. Hadis-hadis di Bukhari diriwayatkeun ku Siti Aisyah. Di Muslim nu diriwayatkeun ku Siti Aisyah. Cik Siti Aisyah kula mah sabarna teu aya nafsu eta mangan sakadar memperlihatkan bahwa kula adalah seorang wanita anu sangat mencintai Kangjeng.